kerso aing kita di bae. Nyaho aing gesurumpok ya lah. Kemana yang nared? Geura. Aing ulin teh ya urang. Penting malam Minggu. Oh nya. Bukan aing mahen kiwari. Kabogoh aing ngajak ieu ulin. Oh, engke penting ulin ka ditu engke magrib lempang. Masih bae ieu bae geus gara ditu karunya kabogoh dia tuh. Oh. Ulin. Kiwari bae aing ieu. Aing tapi aing da motorna. Minjem bae aing ieu karena kami. Ya, boga motorna nih Kang. Aya tinggal aing tadi maneuleung ngalewat meulikeun anak na tagadah aja. Oh si geuning nginjem ngajajah. Kayak nginjem deui. Ulin ke dena ge awak mah. Geus ya aing nek lempang layar. Ayo. Oh siap. Aing ada kami non boga motor je perang saing meja lempang isu ngatruk bae ka. Teu nyaon nya. Menang iya, Po. Naon? Ngepet, Po. Kena ngepet ki jelema teh geblek kitu. Jadi dong rang da tah lalaki ge ja. Enjal lempang bae nya marsa. Oh, je pamajikan kita digadekeun sama. Oh, kejauh. Cenah ngepet. Oh. Oh, geus dituin. Kayak orang nginjem motornya. Oh. Kayak orang nengen jago. Siap. Oke. Saya lempang ya. Ayo. Senangnya dalam hati, oh yeah, kalau beristri dua. Senangnya dalam hati, wait, kalau beristri Kenaon dua. Ya? Wih, ngegangguan baik, senang-senang biasa. Cuma pernah megagah ya. Motor anak, motor anak. Lain nek dipakai mal ya. Tuh moal kemana? Telo kemana-mana. Ada meren minjem. Nek kemana tuh? Aing ulin. Neng ka Bogoh. Tuh, aing mah dibawa ulin heman neng. Weh nawi. Lain nek Ka Bogoh urang ya, iya non. Ngajak ulin. atuh hade bae nek ulin mana. Tenang bae moal tadi bare bareng jeung ieu mah, jeung jajan mah. Atuh nu sabodo tah masalah kadinya kami mah nu penting mah atuh tadi teh lah. Pada ngartos. Ngartos. Di dinya geus pada ngartos. Pinjeman mah. Aneh. Geus geura nek make motor nek nginjem mah segera. Jangan iya bae ke waktuna kami nek make balik ya. Aing ya kunci nata. Geura. Ulah heubel. Kan dong ayo. Nah kayak bising iya anak kayak datang. Ulah heubel nya, Wan. Moal. Ngarati Wan. Nah, ayo ulah ugal-ugalan ka mana? Oh, wek-wek bae. Senangnya dalam hati punya istri muda. Mana ya lahnya nu boga motor lahnya? Nek lempangan gara rati. Dong aya motor tuh. Oh, aya tah. Red. Naon? Parah. Naon ieu naon beuh aing ngagangguan bae. Wah nanya tulungannya. Nek ulin aing ngebuka aing ge. Kedengekeun tulungan wayahna ieu kula nek ieu. Ka mana? Puskesmas wayahna. Naon? Ieu di tadi nyegatan motor bae di dieu lah. Naon aing nek ulin. Oh motor wayahna we. Aing nek ulin Nek ngebuka ada aing. usaha tuh boh ieu. Wayahna we. Aing nek ulin dem. Aing Ngebuka aing. kedeng doang. Minjem aing na motor maksakeun. Wayahna we. Aing dia. Aing nek ulin ngebuka aing. Engke dibere duit kariduannya. Umudimnya. Jate nek dibere duit teh ka kumaha ge aing nek ulin ngebuka aing. Pugi ge aing nginjem na ka kami. Butuh ieu nek ke puskesmas wayahna we. Wayahna we sakedeungna we. Gangguan bae. We tatangguan aing nungguan. Mesti tangguan we wayahna. Nek balik Nek ke lah naon dia ka puskesmas. nek diantarkeun lah Lain nek naon? Iya, nek nong ieu bidan we. Buat dia mah. Wayahna we. Aing. Padang nang nginjem. Padang. Pembuka aing maraheun tong jawab dia. Oh, tenang tangguan bae nya. Kenapa? Allah dared pugu aing nek ulin jeung bidang. Jelema olohan ieu. Gateng mah beungeut melas ge. Pugu eta ieu ilmu aing beungeut melas ge. Ulin nya. 1 hour later. Angel amat ya mudim lah ngomong nama sekedeng tadi kan aing kesel aing di dia nungguan nu cuma buru-buru aing nek ulin yang ngebogoh aing. Jadi ya Red. Kenapa dia? Nek ulin. Gua aing tadi ke lempang dicegat ku ieu ku mudim. Terus
tengah jalan nyawa nek ka puskesmas tadi injem di kumanehna. Kumaha ida motor menang injem diinjem deui. Kerok aing ho. Kesel aing di tadi nungguan di Kudia dibikin bae deui. atuh kumaha ngomong na nek ka puskesmas bisa Atuh tetep sugan penting. kabokon dia kena maraheun deui. Oh. Ngaranna gede Kan cun di lo jelema ti tadi eueuh nungguan kesel. Lain kitu tama aing tambahan ka harti tamu lumayan. Lah ini motorna menang injem tina kami jajang. Atuh aja tadi geus ngomong. Ai, man dia kerok aing. Tapi nek di bara eta ta kahartian eta tina mun Nya dia. aing gati banget jelema eta mah percaya aing. Oh, dia menurut bae deui, can datang kemari burung. Wah, Astaga. Dia banget amatir dah mun dipercaya bae dia mah. Ulah sanjem-injemkeun ayeuna mah, tara puasa. Loba nu palang. bila aku tamu tim tuh ngajual motor. Daekeun nya keur palang ieu. Kemari mah babaturan ge. Alasan tama ka puskesmas Oh. pasti. Nya ini ya bah aing bisik kebuka aing doang marah kan gitu. Aing geus janji omot tadi. Coba dia bel. Coba nge saya siar ya. Wong saya siaran da yuk. Tanyakeun ngan Ada ka puskesmas mana ngomongna? Nya aing ke puskesmas di bah dia ayo beta. Oh, saya serius. Saya serius. Ayo. Tuh tadi siar hese kana. Karunya yang dia minjem ongkos, minjem. Kamana ya Bang Ridwan barang ya ini motor ku arangel aing ku teh harti aing ngaran bawa aing anak aing nek make di kana motor ngomongna masa kedeung ta Ridwan lah ini motor ya sen datang aing teh harti aing bapam ya mak parusi aing haram motor ampun aing haram Ridwan. Mau kemana orang miskin? Orang miskin ada di sini. Wih dia lagi amat dia kan aing odan miskin segala Naon tuh? dia Ayo Ridwana ka mana tuh Ridwana Naon? Ridwana ka mana Atuh teu nya teu ngasuh aing mah. atuh jaya motor aing Nya dia aku motor awas naon yuk. ai kudu ka hati ngana dia Makin kadi makin teu pugu awas yuk. ai Ridwana mana tuh Tuh paleleng aku awas itu. motor aing teh motor ai motor aing motor aing ya ai Ridwan tadi ada di motor aing Oh, kayaknya seureun heula ya, poh aing capek nyiaran. Ka puskesmas mah tuh talah. Nya teu pernah di puskesmas kuat poh teh jelema. Jual cek aing mah. Panas Yang nya. ngolah aing teh poh aing. Desa ngajubur-jubur aing. Dan kemana telah? Ya poh aing diolo ya. heh ari iya dia kena naon tuh Wan ari motor aing ka mana tuh Wan Diinjem, dinjem ku saha kemudian tadi di jalan kepenek mana. kumaha ieu dia kutika hade ieu dia kau yang mah dipercaya Beuh aing jeung kedatang bae di kami ja cana naonnya aing motor langsung diinjem ku Mudim. kunaon nya dia ngaluk kalah aing kutika hati ieu motor ku dia kalah dibikin kana Mudim dia tadi kau yang kapendak Ti manehna tadi nginjem maksa nek ka puskesmas cenah bisa tetep penting. atuh kami mah percaya ge kana sorangan Wan ieu mah sorang kalah dinjem-nyemkeun deui motor menang nginjem dinjemkeun deui kana Mudim kutika hati sabodoh kami mah tadi ku kami pendak eta Mudim kalah dibawa-bawa ku Mudim ta Motor motor surang mending siar bae burung hayu. Ari mah apa di itu jauh kalah ngaledek jakana kami disangka ada halokeun lain motor kami ta motor halokeun motor Ridwan kudu ka harti nggak sabar ta mah Ridwan tanggung jawab geura dieukeun diuruskeun Mudim ngewek bae. Weh kumaha ieu lah aing Mudim di tadi. Cun diolo ya aing. Weh, ngisi santai bae disiar kurang mau tepang ibaran jelema kitu mah. Nyalain tempat nongkrong ge. Lain ya aing ku ka amih di cerek kanan kabogoh aing pasti marah di aing parusing aing. Aing ge paham karena posisi sorangan mah aing geus ngalaman nu kitu pasti hate ge Siar hate. deui. Siar deui menyaho tempat nongkrongan lah nu terakhir ieu. Aing Lain kali mah lamun anu nginjem motor ulah di dalam beungeutna. atuh gati jamu dimnya sorangan batu Kerok, ieu geus di dalam beungeutna mah ka urang karunya bae pinjeman pugu. bae. Buna lebeungeut sama karunya bae gato. Oh. Bismillah mending siar deui ya. Iya. Ayo ka tempat nu terakhir sugan panggil. Aing Aing bawa cewek udah Ridwan katipu. Yang pokoknya nama aja kehidupan tuh. Wis diandel berarti ku jalan mah jadi nginjem motor langsung ninjem man. Gati. Awak aing masengit keneh ieu. Waduh, ja iya lah jelema nama.
Aing. Kayaknya dia di mana aing menungguan kesel. Aing capek nih ya edas. Atuh ti dia, aku lang ti puskesmas, boy. Buat hebel aing nungguan dia kesel. Patu dirujuk gebol itu. Tangkorak dia di puskesmasnya tadi mau bikang aing gina lo. Bikang untuk Saya saya. masalah gitu ya aing di cerkanan buka ame. Naon tuh Motor kami. Nanginjem at aing disahnya sama dia. Oh, tinyahuan. Patu atuh panyan tadi di udagan daing. Ini motor kami. Oh nanginjem. Aing ngalegeng. Aing mau di cerkanan mah. Aing ngalegeng tadi dihareupeun orang ngan motorna. Tuh pas tidak mengalegek bayi itu rumah sang injem ge. Duh, atuh gengsi aing. Isin pasti dia. Masya Allah bae ieu darari ya Rokwan. Mudi barang atuh di dia lah. Aing teh kehating kana dia. Nginjem motor dia, Rok. Aja ulah di dia ya. Kumaha ieu motor aing lah. Dia tadi ngaledek aing sagala naon. Ngomong-ngomong segala naon. Dia ngaledek aing motor aing, ieu motor kunaon ku dia dibawa-bawa tadi mawa. Dengekeun kami kula mah teh nyaonanan urang manginjem. Iya, Da iya, iya yo. Dia mah ku aing dipercaya. Teh nu nginjem deui lagi dah. Atuh urang mah teh nyaho. Dia. Ayo kan itu tuh. Dia pesengit. Ayo kan itu tuh. Mana? Ayo pesengit dia. Bawa motor Wan. Asal Saya bawa motor nak saya tadi ya. Dia ngobrol lah ya. Iya. Kalunjak. tacai kula bawa ta. Harinya dia diem pohara dia tadi ngaledek aing. Ku teu nama motor dia ya motor. Ku Amos tadi ya. Aja tadi ku beja-bejakeun motor aing. Atuh Amos tadi iya. ya. Mun nya boga kami mah kula ge mau Tadi aing ngomong sa aing Nah, dia kot ngaledek aing sagana Iya atuh teh nyaho. Atuh tah mah kadinya bae salis mah eta dia Dia nu nginjem mau deui ada na, miskin ge. segala naon tadi ya kana aing. Dia one day aing teu kaharti ku kami Tah tadi di. hati-hati ngomongna Dipercaya ke di nyaman motor. puskesmas. Asya mah jam nyingkir balik aing. Can bensin sa dia cobi bisi satu aing mah. Deusian. Bohong bae dia mah. Cobi bukakeun tah bensinna. Wah, hayu nu bogana. Karena ge motor baru. Tah, Dican bisa. tuh. Tuh. Bedu atuh jasad bensinna ge kumaha ieu dia. Oh, kukula atuh deusian. Ya, mati Ya, ieu deusian teh naon. 5.000 ya, 5.000. Menang setengah, menang setengah. Mendingan kene aing mah teu mere duit Mana kana aing setengah dia. mah? Itu ke hati aing kana dia mere duit sakilo 5.000. Menang kana naon dia. Balalong tadi dia rok pas Allah ya dia. Motor geus dinyeman ku aing tadi rok tengah rumah sa bensin motor aing sampai saat aing maka perluan anak aing. Eueuh gagal. Yah. Balik aing ya. Lumayan teuing 5.000 ge. Daripada sama sekali eueuh teh di bensinan 5.000 ge teuing lah aing.